jimat awaking Astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikir saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala kumangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik we kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya andenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe leres sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama kita napak da umum hari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh
urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik itu tetesanak te keluarga temang te alo te selenang acan diboehan ke kuno hirup pakai jeung mawa amal ongkoh teu mawa naon-naon ha turek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa nih boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu. kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah Ini pabeulit nyarita hayang ai ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapkan kereta teh da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener panglemakeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangbenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing ceuk si laing gajah ama anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan dijen maung geus geus era sia era ke siapa oman era era eta kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak dalam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan gitu mangna bisa riung ngumpul ciri nah tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata tegepkeun ari jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang bau teh sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kaler teh mah nepi ka jadi anggota NATO nah jauh-jauh teh nyambung turunan ti Inung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan eta sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh nyata pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener pak what is the meaning of name apa arti sebuah nama tanpa karya tuh nya diperingati unga tahun ngera unga poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua enak ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku sinir kitu ge teh jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso
nepi kakatangkap ku penjajah us kana obang dibui dijari besi jelegur teh merdeka ai keluar ti pangbuyan teh pada ngangkat jadi pejabat tidak dibui teh didasi mah heula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal baik tuluy dinejar jibut aya nama pejabat heula tuluy diobang ka itu teh geus gara roblog ge meureun Pak aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh aya saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara motan baheula maning nya bener eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula-patalina jeung moral ai pupuhuna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tinggali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug iya nya tsunami mah kahuruan mah biji letak mah banjir mah angin mah bener tamanan alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha karengeng ku dedengean dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh oke ke bangkong ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong mewandreut bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya oh nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngadog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu syaralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmana grepek nu mung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna
kayak solusi kumaha teh ka aya negara teh ye hah solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh dege siapa jadi dagor kayak koi solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu na ge jadi jalan keluarna teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah palasipah teh filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ngakukur ngagedag ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis dengekeun aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna cok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu lain kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing da bumi nu muih kapan rarasaan mah urang teh pan sidik ti wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ku rarasaan ieu euy nah bet atuh geuning heuh da bumi nu muih da panon poe mah cicing nya iya nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera pangihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh
nah ai falsafah ilmu saha yo dibid'ahkeun deh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh beuji ti kulon ayeuna teh maha ta ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe beuji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot geuning tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane malalesin bujan teu sangka da wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teh kapikir nya kan wah manya nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa bidu peuyeum bener bedok nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urangnya pak nepi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu ganja sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleungitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan
ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus bapaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung dahar ngitung di Sunda deuh geus eueuh we ke Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing teh ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah deui dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha indung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah oray-orayan sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disebutkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang sul deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon heuh maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu isi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun bener nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah wakapa ulah wakapa can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kagaduhan ulah wakapa heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silih lain anu bakal jadi doraka pisan mahnya eta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek
belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai weh hulu teh ieu abdi dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean nuhun Pak ngagebrai abdi tak itu kadejak kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung tak kitu jak nuhun Pak tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha tuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan hati ngan meureun dewek terek mentak kamandang ti si lain gitu cing sok coba itulah kieu ja sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh pedurangnya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyu sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui kupingan Bapak palai garwaan deui ha anu disetujuan ku si mah dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha cinek namah bade ngamadu bade ngawayuh Bapak teh ha bade mogor teh dek mogor cing kanya komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu ari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu di teang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul anu kolot teh di bejaan ku batur oh gitu tah gitu deh menta diantar ka ilaing dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok aka kita mengiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi heuh terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ieu sok kongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh heuh abdi teu satuju
sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapak teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunjung disebutna nurus tunjung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta aduh hayang kanu ngora deui bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh bari emak teh putri raja di negara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati teh emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kena geus emak lah Yuswa jauh jeung bapak ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mamada pinuh kuridikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan aku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nurus tujuh eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek heueuh mun Haji Apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapak anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapak teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sakaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ieu rek dipangwayuhkeun cing gablek pucus Mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing yah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curup da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu sarebu sebeuh biji teh bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngamang boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangon hawa nafsu teh kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajung ilmu lilin ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung mun dicaritakeun tadi cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaking tong gering ucu emak tah teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak
ulah sok itu kalakuan teh nah hati teh buka duit motong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah Pokoknya hayang nyanung non teh. Terus sok. Ya, inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu. Sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Itu si belegu. Garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarande cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate. Nah di Arab aya tangka cau beja aing oge. Da nyarande na keur dilembang ari teh. Tong sok itu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we carek aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan gitu nafsu teh mun ngaberung gitu heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh deuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh ieu aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul macana tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangnyanungkeun geuning eta pipi ngagaralang beureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu beje pucus mereka dawang aki-aki teh tong di umar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet tahun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we rumah tanggana cing hancur edan cia init aing deuleu antep nya moal ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangun naon Semar kuncung danar wulung wah pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda Sumbawa Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak benar aku anak genti ini mah
diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna anu jadi bapak heuh ka bapak urang heuh sidik emak mah gawena damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy heuh teuing meureun tukang gambang jeung kana mah jeung si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh nalampa eta kacarios ieu Semar asta jingga sampun dumugi dateng ngarsa ya ulah tereh nepi euy sumuh tungtung nama akang silaik naluturkeun lejang keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh si ontohon ditinggal ngobrol nomor batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landingrum ya kan ternak lain ya muni ke ieu bokap aing tapi kapurugul ya murugul pisan cing Pak cing euy hate teh akang nu eleh ning eta ning silaik nuturkeun aing udah melang atuh ariwah ka kolot mun bapak kumaha onam teh saha nu maretakeun emak ade goreng tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ja nya ti dieu mah meureun geus rada we deukeut meusan satanyakan deui lain eta teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak noyod dek nyeri emak dewek teh kumaha atuh da hate jang hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese aing ngukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh ka landingrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat deuh aki-aki beger eta heuh aya kata-kata mutiarana diupuk merat bayang surya puisi negara dewa lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua aki-aki mun urang mengeunteung ye euy mawa sendiri dasar naon ceh syahadah di lembah syahad saha naon teh bunga goreng sangu meureun atawa goreng lukmas atawa goreng dodomes lain bangsa naon itu Pak cing karuliwat gitu kadeja mau separatis hah separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris nah si teh ngomong teh tempat salju teroris apa teroris mah di mana orang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah si teh jauh-jauh tina teroris tina tariris jauh tina teroris tina tariris kuris nah ojang nyamperkeun itu syah aceng anang ulu
anjir berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut siput lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya bola kutak cabok siak wae lamun si lain kuda laut manehna empot Bandar kayu negara elo jelema teh naon ngomong naon mana teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si lain bemo aya aing rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah kena bubuahan harus mentang. cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu di deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah hari aing kalinggem anjing ceritakan dan anjing jeung atuh aina lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan loteng mah loteng loteng dilotengkeun si lain meureunnan imah kontrakan da wala hari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja sudah ambak ka aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka itu jang sekali-kali mah tuh karunya deuleu heug atuh supaya semangat lamun dina kue isok euy naon euy yang polu deleng mah eta geun hayang ngadengekeun tapi gede ambak atuh kuing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing ambak ka aduh ampun alah ampun syaharana mana coy kuring teh semar 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 aya tak cepot itu nu tukang dawala da pada rondok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu Dawala Hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh sieun dek ngalamar ngade ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nila Ninglung uluh
dedengan tedek ngalamar kanila ningrum kurang ajar sia nyau molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nila ningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nila ningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak tuh dah gitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeunah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mah tak kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh kitu ada soal anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aya tanya aing teh deuleu nanyakeun wungkul satedek ngalamar si lain teh kalamar deui nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Aisyah Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur haling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngeuneh ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atawa anakna dewek teh bapana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak maneh anak geuning mung di baju nya kitu we ning buligir keneh teh bae kahujanan teu taranjang nya hapunten pun anak teh idiot sing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep kitu entong hayang meuli pispot cucurut anapeun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu awan peselain alih ini lawan wae ya saya goblok jeung neungeul ngor teh dilawan lawan teh lawanan cikan sok aya nyawa sia hai batur ewah kieu
bila kain didengkek lawan atuh eungep wah sia tolong silaka dulu lanjut aing dulu itu siap Alah, alhamdulillah selamat euy. Alhamdulillah Kang di mana we? Alah, nyangsang neuleuh dina taga rambutan. Allah. Cekek, sada lo masirem. Alah, aya bambara deuleu. Gelo sia. Jadi tulungan Bang Bara. Jadi tulungan nyanut bambara. Tolong. Wes. Aku mendekat rampluk. Gening maneh bot. Dola. Udang maneh. Aya dua rampluk Euy. Aduh. Nah, situ kawas jauh wae ah. Aka salamet. Alhamdulillah euy. Alhamdulillah ya. Dawalu. Naon? Ada silaing. Kuring mah paeh. Manya nu paeh ngocoblak euy. Manya nu paeh. Manya nu paeh. Aduh, Gusti. Manya nu paeh hiriditkeun tuh. Geuning ieu teh Bapak Komandan. Bapak Lanud. Sembah ka pihatur agan bagja abdi hirup nya jelema mah cek aing oge kumaha syariat. Panjang irungna panjang umurna oge. Alhamdulillah Gusti mana teh sanes pabang-bang. Nya nuhun agan barang gapruk oge yakin ieu agan cek abdi. Ai pekenya we atuh sian nyebut tang karamutan. Alah punten ah. Karamutan. Alhamdulillah pada jengkar ka mana ieu teh anom teh? Dawala. Ulan. Kaula teh nampi pancen ti wa Prabu. Ti saha? Tapi omat ieu rahasia ieu. Rahasia. Rahasia naon? Rahasia negara. Ulah cekcok. Nah naon? Wa Prabu palai garwaan deui. Gusti lu Gusti Prabu teh palai garwaan deui ieu. Kasaha ulah? Kasaha? Dewi Nilaningrum. Kaula trek ngalamar ieu teh. Gusti. Aya bahan jadi maru jeung raja ieu. Bapak aing. Pantes aya raja mah atuh. Ai Semar. Ai maneh ka mana? Jeung naon sababaya di luhur? Duh, nguningakeun kan abdi teh dialungkeun kulan ku buta. Buta naon? Duh, ka buta naon da puguh galak ka abdi. Jarangkung gede butana ge, kade sia nyolok kana panon aing. Ieu sidik teh mah. Ulah. Pangijing buta naon? Agan abdi teh miyos ti rorompok teh nyarangan pun bapa kula. Nyarangan bapa wa Semar. Sumuhun. Pun bapa geura aduh agan isin abdi nyangemkeunana ge. Naon? Hah. Buka kumaha kulan pun bapa ieu da kawas budak balik di ka budak. Nya ceuheuh. Naon? Urus tunyung. Bawas diri. Agan pasti gumujeng geura naon pun bapa geura bade ngawayuh Hayang deui. balik sia Hayang sumuhun kasaha hayang kawin deui. kasaha
KDW nyetang disaurkeun ku agan nama KDW nila ningrum non aduh asa Dewi nila ningrum Neng Dewi power terus ngegerem gitu mah koromos layak gerak ku agan cuman tak bapak teh udah mending kena ku akan lirikna gitu mending ku agan diirikna ku abdi mah doraka ke abdi jeung ku batur sarua nih tah oge nih eta jeung ku batur mah mending ku akan jeung lirikna digali ku batur Ridho ku akan bisi teu apal kabar sidik dilamar ku haula tah kitu we ku agan saurkeun wa kitu ai agan nyebat kapun bapak naon mending piholan ku ya wa tah kitu wa ngelehan maneh kitu gitu ngan galak pun bapak teh nyata penak sareng buta ai buta teh sami dedek kalamar nada jo cangangang we pun bapak ngambek wajah dek ngaheureuyan ka bogo aing jeung aing cenah gelut nyangeun teu ngeunah abdi anakna cing cobian ku agan naon eta teh rek dilamar ku kaula kitu wa jadi aing wasmar di mana di ditu nuju gelut ini sedih mun orang mah ini dari si dawala ka aing cemplak-cemplak ceuing jika nu geuleuh bisa heueuh kabina-bina bejana siap ayam kawin nguluh ayana siap Allah siap aki-aki pada hari tenggelan teh lawan alah ya nguluh ayana duh naga sareng saha kan teh aula nuhun agan upami teu yagan terase di teungeulan panginten uang nuhun agan sawangsuna mah naon ieu teh pangarep ka kieu teh ieu bade ngaheureuyan indung barudak ngaheureuyan wasit Ragen sanes salhom bebele agan tasan uninga uang bade bojoan deui aduh ya wong edan yaki-yaki luas nyarita luas geus teu euleum kasaha sumun Dewi nila ningrum geus teu era deui nyaritakeun goblok siang ngabongohan kurang ajar maju geus teu era nyaritakeun deuk upami teu aya pitulung agan lapur we panginten uwa teh atuh geus kabin teh nuhun agan wasmar bener nangka badranaya kitu nu we poho sorry gua jadi yakin sampean teh yang kawin Semar sumuhun nun nyaeta KDW nila ningrum leres genti ku bieyoh kumaha nanaonan ya cing gablek kakenya sebenarnya ya nah gablek bebengetan teh kumaha badranaya eling sampean ih notorogan sia jebeu numawi wa ulu itu si edan si edan ya bro kabina-bina teuing sia teh ngahina teh kain teh sunut ampun teuing kok coba itu make nu kitu kameramen pamenak Pak dina gawir aduh sia teh ngahina BTKI
nyebut jebau jebeu apunten Siksa. ngerakeun sia Woi, yuk. Binatang. Waduh, anjir. Yo. Kayak gitu gelut jago teh, teralila. Dunungan teh. Sudah reng-reng menang manehna mah. Oh nah. Ngan moal menang hadiah we tilu tenggaran mah. Halah. Eta mah buta nyampeurkeun tadi dicokot buk na ti tukang enong macan. Prat. Kitu tadi backhand. Di backhand. Tuh. Gila. Aduh. Khawatir kan. Gelap. Mbak. Aduh. Bicik kene goblok. Yang mamam nanti. Aduh, ya bere ku aing. Taya ta bere. Lumayan euy. Aduh, palai mamam. Entah. Aduh anjing bau waduk kalah. Waduh bau kalah. Hah? Bau mau? Heg dibere deui mau. Bau anjing kemingkelanan. Waduh. Wow, mingke jero kene. Kajaman ke paling mana? Ya, bahasa euy. Duh, aing ah. Lamun nanyakeun nunungan aing bajakeun pujit aing nolong gitu. Ulah ieu teh nu bener wa teh kangge saha ngalamar teh? Kangge uwa. Duh na aki-aki. Alah, reng segar? Ieu. Rek kawin itu kata nagaan teh, Wah. Sing gancing pawarakeun pun bapa kanya. Galai we kitu. Ku keukeuh wae. Kumaha teu dajang hate? Hate badot. Dicarikan ku bapak. Hayang teh tong hanya deui sia teh. Sapraptanepun ieu Sang Sudewi sareng panita sasabda teu kiat nandangan eta raja ti nagara Selabungka. Lulumpatan anjog ka ieu tempat tulungan. Lah, sadu. Buah-buah eta dileja. Tulungan. Alah, Bapak. Itu geuning, Pak. Aya awewe lulumpatan. Buah indung silaing teh. Lain indung silaing. Minantu teh. Cabok sia we. Lain jeung Bapak hayang saingan si mah. Wah, coba tinggal aya jami turang minta tulung bibi. Tulungan manusia.
pisan ampun pantasnya mah keur anak tah silaing manu tukang najang akannya kayaknya tong sok kitu lah aing asa mau budak bapak aing euy geuleuh aing pinungeun teh biheung teuing cekek we tingalikeun aya budak sing sareng panon tulungan penggawa saha salina aula kaula teh ngaranten nila ningrum aduh leres pisan sembah ka pihatur wa naon geuning nyabat gua nen bibi pangawinkeun bibi sareng nu diiket bogoh bibi pisan bogoh nange ada naksir tidak tadi paingan atawa itu anu tukang nah bogoh kan tukangna margi nu tukang mah kagungan serep bogoh ka sia sia boga serep cenah da eta cucungikna nolol atuh ulah tuh geura punjung si teteh oh kuring kudu munjung eta teh kabogo aing teh nya nyai saha kakasih teh abdi si isoh semah lain eta goblok nu ieu oh ongkos sugan teh tukang naon maksudna nyebat gua kaula teh di nampi pancen ti wa Prabu Raja Negara Amarta maksudnya ngakeun sabda panglamar tobat teuing hapunten kitu penggawa kaula teh acan aya maksud gaduh salaki umargi kaula teh gaduh cita-cita pati-pati kaula gaduh salaki ke salarasna hoyong ka manusa tah dengekeun bapak teh dianggap sigung cucungik sia anak bapakna sigung anakna sareuh bulan sajadi euy jadi moal ditampi panglamar ti kaula ya satiasa tapi tetap kaula teh nu dipikahayang teh kaula salaki teh manusa nah kaula dianggap naon Raja Amarta ku sampean nah salira ngaku manusa iya mana manusa ya iya eta mah dadana lulululul ilahar disebut dadana ieu dadana nyawa dadana irungna uluna sirahna sukuna tulangna kulitna atina bayahna jantungna tah manusa teh nu mana tos ka koreh teh acan do ampun wah ulah teh acan dogi geuningan teh hebat ieu ahli pasantren wa nu mawi teh oge dupi ieu gedengeun ieu wa Semar itu nu pengker abdi Charles Charles aing ngencar jeung kereles ya tah Charles aing ngencar ai kereles abdi ngaran Lady Dai lain Lady Dai bareng ngalegedai mah yo primus pria musibah dupi itu nu pengker abdi Siti Nurhalisah paingan meni nyemplo palai teh ka manusa neng teh leres bapak punten agan sumanget pisan bapak aing nyaan bogohna ceuh aduh ampun bejakeun ka emak ku aing negreg teh nyaan bapak kulan saha nu palai tepang sareng manusa teh kaula di mana tos tepang
kaulah teh yang boga salaki TKI-nya saya palai tepang sareng manusia mana manusia teh Bapak laras iya mah nu aya teh mengukur wujudna sakapeung kapan urang teh sok kaentepan ku lapar ku hayang ku mung ku nafsu upami palai tepang sareng manusia nyaeta cirina tingali dupi cirina manusia teh dina apa dina gawe disebut teh pri kamanusiaan ai pri kamanusiaan teh eta teh realisasi tina manusiana da manusia mah gaib aya oge cirina manusia ciri manusia dina gawe ti dituna sidik tableg amanah patona aing ngange nafsuna teh hakna nyaeta mutmainah rodiah mardiyah jeung kamilah tah jadi we gawe disebut pri kamanusiaan nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun tah eta manusia Allah obat teuing Gusti geuning ieu pisalakieun kaula teh tulus kawinkeun tulus iya hebat lah bapak maneh apaan dibejaan ku abdi cece aduh asian seruncang kunang teh teu sangka aing teh remaja masa kini eleh ku remako euy bapak maneh remako maneh remaja masa kini sidawala rematik agan remason ayo wing ada kasih dengklok sih mah nuhun Bapak ngasumputkeun kaula teh di udag-udag juri kayak nasim kuring magaduh bojo nah kaula ge bade wawartos selawe kanu sepuh aya kitu ridho pisan anu sepuh bade dipikanya ku kaula teh kayang saling pikadeudeuh kapan kaula teh hayang ka manusia sarwana ieu mah kangeh sarwana ieu mah kakitunya ilmu kolot ieu meureun disebut ilmu kasemaran teh dola Bapak dewek mah kasemaran siapa kesempatan eleh cepot raja kaula itu cek dia oge masih semar aya teka teh di dieu Kang nya teh ilmuna teh pun Bapak teh Arjuna telor Arjuna telur nuhun agan kuninga telur Arjuna udah pemana itu sok ngenok aduh sumputkeun mangga ai kitu mah sareng gaduh anak isim adi teh balalager gitu saroleh anakna teh bararaong ya bahan dicekek ieu mangga lebet teh kana kantong isim abdi mangga hebat wah kantong hikmat mangga bilih ka penak ku jurig mangga lebat-lebat abdi milu bapak heurin Allah abdi tiasa geus sia hayang milu ka jeung ulah mangpaatkeun itu Kang luar biasa nah dari rompok mah diabusan apel 2 ge pinuh teh kantongna teh ieu jelema hiji dulu tah bagus ya jika was cebot was hati-hati nawa kalau udah dawa sesaha oh ini bayang lain saruana come on
bete benci tapi cinta kan urang teret sok ada dawa sasaha ayo sasaha mana tuh pena stiker sayang tumampara iman lengitan pelebih hilang tanpa kerana jangelek jadi resik narada sok gabruk bang pun sasaha gabruk baik gabruk tolin kek na boblenok naon sia teh naon nipu kain dewa aya dewa kitu patut mana awewena bete nya euy jadi we lapur aing aduh nyangakeun Kakang Semar lamun teu make jalan kieu cilaka deui bakal kapaling ieu layang jamu sekali musada aduh Yai anaki montong anaki siapa aja utang pati perpetewa bangga pena stiker sayang tumampara ieu sang panita dijama ku ieu patih leungitan pelebih hilang tanpa kerana dan dia yang otipati Jagatnata Batara Guru Onggawa lolo Kakang Semar nyangakeun Kang di mana sih awewe aing nyaho tetelet awewe tapi jimat layang jamu sekali musada tok sia kodok atau bisa kodok wani ngodok bejat sia hulu teh bisa macam stiker sayang tumampara ieu pati dijamak da dia lurah tokok teh Jumantri ampun Jadi masing taring masing imun perang putih kadekan jong-jonan teuing salira kedah di jari jaraga kedah dijaga sing dedeh kaji waraga anu jirimna waruga supaya nepi kajaga urang reureuh heula ha reureuh capek nya capek ari mane geus daang geus tadi yang goreng lauk jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leuheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mawa dahar teh saya aya jeung babat raweuy atuh eta balen saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat domba lain babat naon babatok peda babatok rebab sakitu oke jadi malah saga paling
uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkan ke heug heug uing ditepikeun supaya ngerti ngahaturkeun semua baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kuki salaras manuk bincarung komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang deui terus ya siang ngomong ke ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing teh mah tuh disudi teuing aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa cekan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sengal hideung sabarangca temong mewah ngacai anjing aduh ngajar teh tobat ieu Maha Prabu si goblok pakai jeung mahkota segala ningang kan ngacai alah karunya kagegeloan beureun si teh hayang jadi pejabat alah wah cager semua je syukur ya nah saya tengegal teke kerepesan dan ngiga diulang simut aing mah alah oh diulang simut si mah aing geus teu aing lasimut dikenal dadaramang sadayana moje moje bagja sadayana warga bagja dadaramang mah sadayana kawan-kawan datang sadaya kawan-kawan dadaratang sadayana datang bagja bagja Kan Rama harapan sadayana atuh maksudna ngalamar parawannya
Hayang raja. kahayang raja laksanakan sama saya sadayana Para Eh? kapan? sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikendengi ku ini didenge-denge teh ngomong nanti dina awe siapa nah salah lain salah goblok nanti bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya A saja lamun nyebut teh A saja lamun nyebut I A lamun nyebut A lamun nyebut U A jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut Dayeuhkolot tetangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula Spontan gila. bener euy Jika sapopoena kitu teh. nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan kayak jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy Bisa gitu. paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing Bapana anak nakal gitu. dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga Bener nu hesen pabelit. ke dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun beleguk kagak jangan tuh sekali mah jangan nah cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan Keke dipaksa. ya anjing ari poho aduh alah nyebut kanyut Kanyut. tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah alah sia nu hese naon nya ye sia nyebut bool hese anjing ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya cek goblok katipu anjing tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Prabu Yudhistira Raja Amarta pikeun ngalamar Dewi Nilaningru
Raja Amarta Allu mampar. Semar mangrupakeun salah sahiji tokoh anu pangutama dina wayang golek Sunda. Dina pagelaran Semar sok digambarkeun minangka aki-aki anu awakna jiidi, buteung buncit, raraina basajan, jung sifatna siga jalma polos. Ku sabab penampilanta, loba jalma nyebut anjuna aki-aki gede wadul. Sanajan kitu, sebutan tami boga harti anu positif. Dina falsafah wayang, Semar laingan ukur tokoh panyelucing atawa pangageur seuri wungkul. Anjuna mangrupa lambang hikmah, kalem, jung handap asor. Dina kasederhanaana, Semar nyimpen kekuatan batin anu jadi gambaran rakyat letik anu boga hat jidi. Semar sok jadi panunjuk jalan pikeun para satria nu keur nyang hariupan masalah hirup. Nasehatna sok ngusi ajaran moral, kajujuran, jung kawani. Penampilanna anu wadul teh sabenerna ngajarkeun yen hikmah henteu salawasna datang ti anu katingalina rapih atawa mewah. Intina, kekuatan sejati aya dina hat, lain dina penampilan. Ku kituna, Semar salaku aki-aki gede wadul lain ngahinakeun, tapi mangrupa pangasen kana sosok anu sederhana tapi sastuna boga jiwa anu mulia. Anjeunna jadi simbol kearifan lokal anu terus dilestarikan dina budaya Sunda. Hatur nuhun ka sadayana pamiarta Gailan Mahdi. Salam baktos ka sadayana budaya Sunda Jaya Salamina. Harjo Kuring tinu mahagung adedi Muji syukur kayang widi Wira dirinya ngumpana dungang Salayang Dicukupan asidiri Kusari rasa nu tunggal tunggalna kulalang Gusti tunggalna kulalang Gusti Thank you.